Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi. Pokoknya mah wilujeng weh kasadayananya. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Panyung Si Basa. Kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul kawih. Mau tahu seperti apa? Silakan simak penjelasan berikut ini. Kawih nyaeta lalaguan Sunda bebas nu miboga unsur-unsur seni musik jeung sastra. Kawih disebut lalaguan Sunda bebas sabab rumpaka kawih henteu kaiket ku aturan saperti aturan nu aya dina pupuh. Kawih kabagi kana dua bagian, nyaeta kawih dina wanda buhun atawa tradisional jeung kawih dina wanda anyar. Contoh kawih wanda buhun diantaranya yaitu Wangsit Siliwangi, Banjar Sinom, Kidung Rahayu, dan lain-lain. Sedangkan untuk contoh wanda modern diantaranya adalah Bubui Bulan, Es Lilin, Borondong Garing, dan lain-lainnya. Nah, gitu teman-teman. Gimana? Sudah paham kan? Ya, alhamdulillah kalau teman-teman sudah paham. Saya cukupkan sekian. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.